iya tadi ya gegeran kita gegeran aku hese tekan gegeran gede tak kadumpit urang ngalawak di ditu lamun lambat nyawa sorangan sih cong lamun lambat sih bisa dibayar namun di urang gaji ngalawak usaha bisa dibayar kalau panitia di urang ngalawak sieun gara-gara lambat sieun teu dibayar iya jelema matrek ieu kan matrek urang yang betul matrek teh naon di dieu teh wilayah urang masih kena dulu urang ente tu ente cengeng naon cengeng nya ngomong berenyit eta pilek ngomong dulu kabeh aya pamamat pananang aya gugun aya ipung aya eka saidi ulah mikiran bayaran dulu iya jelema goblok ieu siapa nu ngomong basa aja pikiran di imah anak aing yang pamajikan aing dia lagi menunggu kehadiranku membawa sebongkah berlian tapi aku di sini tidak bakal memikirkan bayaran ocong mau mikiran bayaran hanya kumaha tuh saya memikirkan bayaran lamun aing mikiran bayaran rugi kunaon banyak panggung aing mikiran bayar kado aing mikiran bayar sepanduk aing mikiran bayar mending enggak aing dibayar di dieu heueuh nya pinter dia we ocong teh ya di imah mah ngajak keudang deh hayu anto urang OTW hayu anto urang OTW ya cong aing mah bener emang pergaulan aing ada luas iya tapi jujur aing OTW teh lain neulekeun anto neulekeun banget aing mah sia mah nangon isi deh mana dinyeun kunaon di jelema teh gurik penyo ulang tadi aing tadi kisah di imah tok hayu OTW tuh jujur aing ngecong aing walaupun kulit kali tuh eta ngaran OTW teh naon sih sabenerna si nyebut OTW teh teu ngarti gaul ongkos tapi teu nyaho OTW singkatan OTW eta singkatan seperti lurah lurah seperti kades kepala desa RT rukun tetangga RW rukun warga eta singkatan ai OTW singkatan naon iya dibacakan seperti kades kepala desa RW rukun warga RT rukun tetangga eta singkatan ai OTW singkatan sekolah dak ieu aing nyaho singkatan tadi ngomong singkatan naon seperti kades kepala desa iya RW rukun warga RT rukun tetangga eta singkatan ayo OTW singkat nyeri DL naon singkatan ayo becus itu mah OTW aya naon OTW ocong T tolai W tolong corok semua eta tadi OTW ocong T tolai W ocong T tolai W wajahnya amat tampan ayo pusing ah diundang gitu ngomong gitu ya asa tuh lin aing heula main panggedena umur panggedena ge asa tong aing heula tong abung siap panggedean aing pangleutingan jadi aing kudu ngeleh di mana ge nunggu dia kudu ngeleh kan leutik anu leutik eleh anu gede jadi nunggu leutik kudu ngeleh anu gede ayeuna mah kieu sweet lah daripada urang ribut-ribut dengan sweet lah sudah leutik atuh kajeun anu kunaon abe adil sweet oke aing menang aing lah cinggir menang jempol menang tanya ke budak udah tanyakan ke budak pasti menang eta kamu menang cinggir aing ngabahaskeun tadi lah naon ngabahaskeun tadi cenah anu leutik kudu ngeleh anu gede
Eta cingir gede taleutik. Leutik. Jempol gede taleutik. Gede. Jadi nu leutik kudu ngeleh. Kan gede. Atuh aing teh heula. Minggir cacodot. Oh, nama tuh. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, karompak cong orang dimanya. Ya jelas lah. Terus tadi budak laletik, tenung karolot, anu bapak-bapak, ibu-ibu. Kabeh di orang dia mah karompak. Minta dititah ge cong. Geulnya hareup ka dieu kabeh. Hareup ka dieu. Lamun hareup ka dieu aing sanu nongkon tah. Perkenalkan, nama saya Anto, itu nama pendeknya, nama panjangnya Anto Wiguna Pratama Atmaja Cahya Negara Kuratining Gomaca Negara Adita Prasetya Kawan Bunga Ismail Marjuki. Ya, orang dupit bisa kami ngaran lu. Panjang amat. Orang ada pengaran, kayak kan pendek dengan panjang. Pendeknya Anto yang biasa dipanggil Bulan. Alhamdulillah pada kesempatan. Mulai dah jabakan di aing. Jengkel gunaon. Ganti ngaranna ngomong bebeja. Saha nu ganti ngaran? Coba. Nama saya Anto, biasa dipanggil Bulan. Ngomong ganti ngaran mah. Saha nu ganti ngaran? Ayo kene. Nama saya Anto, biasa dipanggil Bulan. Coba saya gerokeun aing. Anto. Bulan. Saya mangga teh aing. Namanya Anto aing. Sebenarnya pada malam hari ini saya harusnya ada di Malaysia. Aduh. Hei, jauh amat. Dengerin adalah. Kenapa saya kemari? Karena saya ke Malaysia bingung nungundang Allah dulu. Jadi kadieu lah. Sial. Dan saya ini alhamdulillah sama Bapak RT Tile sudah dianggap sebagai keluarga. Terima kasih Bapak RT Tile. Nah, ini dianggap keluarga Bapak RT Tile. Dianggap Keluarga. tadi gak dicuekin guys ya. Banyak keluarga nyuekin. Atuh di dia nya nyuekeun aing ge. Tapi aing kamari ulin ke imahnya na jong. Pas aing ulin ke imahnya na jam 9 penting. Jong gorengan lain jelema bae. Lawangnya aing nu kudu molong. Oh. Jelema kan nu molong. Imahnya na lawangna molong. Lawang mah pantas molong, aing jelema teu pantas. Kata limbang. Pas aing asup ka imah jong. Oh, kata RT aya di ruang tamu. Kata Tile. Oh, geuliu. Aing asup we tadi tutupan di lawangna. Aing asup. Kata Tile langsung ngudang heula aing jong. Langsung nyanan balaga aing. Keluarga. Aing jaga keluarga. Hebat kan? Aduh, ampun. Ya, ini kan anak bedul. Anak bedul gede kieu. Tamalen jaga keluarga tapi diusir. Pokoknya nama bola keluarga. Si Afuk. Heeh. Ada tile jero. Di jero. Jangan tile. Keluarga. Mas, ada tile keluar enggak? Diusir. Boy diusir. Wah, bener pantas ting aing ditinggalkeun hes. Elek wae. Kunaon? Tetep aing mah kayak mah eta tile. Aju. Ulin mah eta tile. Disambut kali ibunya na. Usaha. Pamajikan aing mah. Oh. Aing asup. Tok. Wow. Tok. Wow. Langsung. Wis. Oh, ini mah lawang. Oh, lawang. Tok. Assalamualaikum. Cek di Kang RT. Waalaikumsalam. Dibawa ke lawang. Dibukakeun. Pas udah Mang Oco. Heeh. Diajak asup. Heeh. Kita duduk di sofa aing mah. Widih mantap. Disambut. Heeh. Gua duduk di sofa ka majikanna tele, kagerokan anakna. Kumaha? Neng, aya Mang Oco kue keluar-keluarkeun. Ada subuh ya. Subuh banget sih ya. Kunaon? Aing dijerok kue di luar. Makan naon aing. Keluar-keluarkeun kabeh tinggal aing dijerok ieu bae. Aing mah. Assalamualaikum wala. Hah? Assalamualaikum. Ya Islam. Abang pelawak saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala jahari kudu bajelema. Dipikir aya jelema. Dari itu gaya tuh kajet teh saleutik di belakangan.
tuh anu blok tuh tahu saya tuh Pak RT tuh Tanda Pak Haji Ustad kayak kabe tuh tadi kita ayo budak kita waduh lauk jumbo mabok ini kan saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ocom. Itu nama pendek, panjangnya Ocong, Surocong, Marocong, tukang pancong, aku loncong, ayah pocong, dicong-cong, cong. Lumayan lembek. Jangan lembek. Siapa bergering jadi uyung gue pikir. Nama saya Ocong, biasa dipanggil Cicing. Baik. Iya nu wajib kudu dibenerkeun teh. Di mana ge digerokeun mah teu apake pulang teu bulan ge naon kunon Cicing. Ya, perkenalkan nama saya Ocong, biasa dipanggil Cicing. Baik. Teu apake naon teu naon ge pulang. Nama saya Anto, biasa dipanggil Pulan. Anto, Pulan, saya Ocong, biasa dipanggil Cicing. Gerokeun aing. Cong. 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 Pas Cicing lah tuh. Pagi lagi Cicing. Tapi gue kaji dulu. Waduh. Tiba heula bom mawa sungut monyong gini bae. Asa irung jeung bibir balap eta tah. Isu kamu bibir anjing hirung dapat krek di DC. Terus masuk saya rumah hidupna. Terus masuk kulon aing mau cawadeun. Bisa kain ngomong monyong bibir saya binampreng jeblek. Bibir mending anu jebleh daripada sia sungut sia monyong. Ya aing mah ngabejaan. Lamun sia dek nyebrang jalan bae. Ulah sok nungguan mobil lewat. Naon? Awak sia mah teu kasarempet ya lamun misalkan aya mobil. Sungut sia kasarempet. Kali ini jeblek. Mendingan jebleh batakan ge ulin ka Jakarta. Tuh ngomong bibir favorit ngomong deh. Nah, Jakarta. eta Jakarta. Kunaon mau mana? Dengar. Bibir jebleh kata-kata cewek Jakarta enak untuk bercinta. Aduh baik awal mah. Daripada sungut monyong. Mending monyong. Naon sungut monyong? Lamun ngadenge sia, kada dengekeun. Dia naon pada dengekeun. Bibir monyong. Naon macokan? Kota kain. Bibir monyong. Ah, Kata-kata cewek kampung, bibir monyong kalau diciumnya penuh dengan kenangan. naon sebabna bro dengan kenangan. Ditarik ke sana kucing. Makin monyong banget. Saking jeblek. Makin monyong. Jeblek. Nyong, blek, nyong, nyong, blek, 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 nyong. Dia nyerang lucu gendengnya. Alhamdulillah Tok. Ya. Ini namanya tahun 2 tahun alhamdulillah orangnya bisa bersilaturahmi, bisa kumpul-kumpul tahun kamari orang kumpul jeung urang dan orang bencongan, orang rawacana. Ayeuna urang didumpit. Pan meme eta mah kamari-kamareun aya corona leuh. Ah benar. Boro-boro urang ku nyaba kumpulan. Kuring teh teu meunang. Karena corona. Karena membatasi ieu mah masih penyakit, masih menular gitu kan. Aing jadi mah ngelubuk bae. Payah. Pan Mamang kan ya corona pasti naman panggilan. Untuk manggung. Mantakan emang ya kos saya. Pamajikan saya mah kreatif jelema. Aleh. Kreatif naon? Salakinan teu gawe untuk manggung. Nyana akhirnya nu boga inisiatif nama. Naon? Banting setir nyana. Aduh mupus baca sepir. Maksudnya iya.
Jangan mamang hebat. Naon tuh? Pamajikan orang mah jualan. Widih. Siang anggur, Jualan dulu. pemajikan, Naon bae. pemajikan jualan, Hah? jualan. Jualan. Oh, jualan karedok, Naon karedok. jualan sosis. Naon sosis ke sosis aja dijual deui. Oh. Lah, bisa malam baik lulus. Atau lulus ke dia mama. Oh, jualan bakso. Lain. Aing geus. Pamajikan yang mah jualan kulkas, jualan TV, jualan lamari. Siap. Pas siang. Atau mau lomba aing mau ke masih bersih urang naon. Atau mau jualan di jualan tolong. Ah, nu penting mah jualan. Dagang uduk ieu teu laku. Elek wae. Aing mah tetep Nah, walaupun corona, suami adalah tiangna keluarga. Tetap aing berjuang. Berusaha sorangan pamajikan. Suami adalah Tiang keluarga. tiangnya keluarga. Siapa ka dieu rubuh tuh di situ. Masih sih ya. Masuk yang nganapkahan tetap wae aing mah tetap aing berjuang. Nafkahan pamajikan. Lajeng anak. Lah pamajikan jeung anak selalu tik gitu dengan nafkahan ku masih. Kewajiban. Kewajiban. Aing biasa. Naon? Bercorona. Pamajikan saya jualan. Jualan. Aing mah ngebon. Widih, Belajar. hebat. Eta belajar. Iya modern. Ngobon jagung. Jagung walau bebuluan. Oh, ngobon kacang. Kacang mah hese nyongkelna. Ngobon dangdur. Dangdur mah lu pasti hese nyambutnya kudu-kuduaan cangkul. Aju ngebonan itu. Aing makan corona ngebon rokok, ngebon beas, ngebon minyak. Anu paling isin anu dan ngebon sopek. Kata mah hutang. Ngebon. Ngobon bunga hutang kata mah. Ya aing kerja kayak ieu. Mangani kan ngebrokeun. Beas minyak beas anggur ngebon ka warung. Atuh ngebon di warung aing. Itu salah. Tapi teh Pas aing gitu balangsak deh. Aing terbuka duit, pamajikan juga duit, jajan anak eueuh, tok eta sada. kumaha? Jengkel. Jengkel? Hah? Malah ini kain mahina. Kumaha ngomong? Toke. Heeh. Ya kayak nak kita. Tak. Boke. Dibalik dong, jupret pae eta toke. Kata lamun aing aya deket cecong, kowe ditembalan ke toke. Naon? Oh. Kalau paling atau orang mau ngahibur orang Sunda. Paling atau ngahibur orang Sunda. Orang Sunda. Bang, itu orang Sunda, itu orang Jakarta, itu orang Jawa, tetap bang kurang kudu atau hayang ngahibur masyarakat mama. Iya sih, tapi kan orang lamun ka Jawa mah disin. Di sini Lamun ka Sunda. kumaha? Anu neangan saya. Heeh. Ujuk-ujuk balen. Nu mana mang ngocongna? Kaceuli ngeunah. Atuh Orang Jakarta. Ujuk-ujuk yang mana sih mang ngocongnya? Kadenge kaceuli ngeunah. Orang Jawa Serang. Kumaha? Isin. Isin gula. Madengena Kumaha? ujuk-ujuk. Endi oconge? Di. Jam bilang madengena ge kok. Ayo ente beda, aing nunjukkeun lah. Aing nunjukkeun. Nya, coba orang Sunda. Nu mana mang ngocongna? Tuh. Pantas kan? Pantes. Yang mana mang ngocongnya? No, Pantas kan? pantes. Orang Jawa. Jawa. Endi oconge? Kuah. Kok kuah? Tuh, eta kuah di Jawa. Oh, lamun Jawa Jogja kuah. Heeh. Nyambung aman. Kumaha? Endi oconge? Kuah. Lobo kuah conge. Suwe loh. Aduh, kok bae. Coba aya perlombaan naon kok? Perlombaan mang ya, sampai mana urang ngalajukeun obrolan urang. Urang ya abeh urang hafal jeung para panitiana. Wah, itu jelas dong, Pak. Jeung para Pengurus. sesepuh pengurus tokoh masyarakat. Ya itu di aya kabeh mah. Boleh coba. Lamun bersih badan tak ka dieu. Hayang wau. Hayang wau apa hayang wau? Hayang wau we. Udah sih hayang wau. Ayo tak ka dieu. Di dia mang aya Bapak RT Supendi garis miring atau alias Bapak Tile Nu mana? selaku RT. Mana? Aya garis nyanakan ieu. Mana teh? Aduh. Teh. Baik. Lamun
Mana Ke batur sieunan nya Dia belum ada ngau, ada kenalan kan? Oh, abe kenalan. Nyawa kemarin teh nyawa lupa. Heeh. Mana? Padahal manggesnya oh. Ini kan. Ayo nyawa ke disedut. Oh disedut. Kedusian oh. Sedut mana kana? Nyau kemana ya teh? Teh, mana teh? Teh.